Hei dulur-dulur kamonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Jai, naon di bi? Kat. Ya, pan lawan ngobrol nage di dia bi, nah bibi yang harupna jadi kaitu. Pan bibi nage di dia Jai. Nah aja malik anak kaitu. Ya, anu ngobrol mah pahareup-hareup. Bangetna nu ngobrol mah pahareup-hareupnya. Ya. Ampun teuing aing hesena. Ngarahkeun ieu nu rarepag ieu lur. Ya bisanya. Ya, pahareup-hareup. Dialog mah, ngobrol mah. Sok ulang ti mimiti. Siap? Saya benerkeun. Dah. Sok. 1 2 3 roll action. Jai, kun eta udang sare mah jeung nu bingung kitu. Oh nyabi udang sare aja tas ngimpil. Mun lieur kieu bi. Mimpi naon di mana Jai? Aja teh ngimpi ka sakola bi, jajan ka kantin. Aja kabur hudang pohocan dibayar eta ka kantin. Aja sieun isuk bi bisa ditagih sakola. Heuh bayar atuh isuk. Batu duitna bi. Heuh ka bibi sare heula ngimpi bayar ka kantin. Nya tuh bi nuhun nya. Heeh. Lah, bibi mah asa katipu ieu teh kamari. Ketipu ku saha itu? Beli kue putu aya di ditu nyora datang ka imah jempling. Terus kahayang bibi kumaha? Kahayang bibi pas dihuapkeun disadanya tut gitunya. Heeh. Ya, lamun hayang nu nyora nepi ka imah, meulina entong kue putu atuh bi tarompet. Embung dah yang kue putu. Ngarang semerek kedawang ye. Ya aing. Ya, beuli we atuh kamari teh beuli. Ayeuna ya beuli jeung urang ka itu jeung si Mangna. Teuing, cimang na caludih, mun kasep mah arek we dibeli kurang lah. Aing geus kabatur ngomong kitu. Ampun teuing bi aing ye. Mang, aja ek beli motor sih ya. Aslina Jai? Asli. Harudang tah kitu atuh kukumpul mana tong loba jajan ayeuna mah bisa meuli motor tanpa minta ka kolot. Nya itu ge mang. Nya keur kumpul itu ge. Geus meuli naon sih pentil, emur, baud, terus teh per, standar, Lila atuh kehead. behel, spion, Kaburu buluan meureuna dasar pelek, dak rempang. karburator, aki, busi, kabel. Jai, kenaon si cing di dia bae? Rohorean balik ka imah bi. Kunaon di? Si mamah jeung si bapak keur pasea di imah. Oh, paingan atuh. Bi, aja imah mun si mamah jeung si bapak keur pasea suka yang ulin ke Arab sia bi. Naha? Jigana di Arab mah tiis bi. Ngadenge nu pasea ge asa ngadenge tadarusan. Heeh, tuluy aja lah mun ulin ditu arek jeung saha. Itu teh mah anu ngomong Sunda, onta ge nyorana bahasa Arab. Set kok kuat kamu kusunu eta lamai bi nyungcung ieu bojor tututnya bi aing Ganeng geura ieu lah. kunaon di Geura para rusing ieu teh. para rusing Heeh. kunaon sok ngobrol Parusing ku ujian hirup geuning. Nantak bunak kana sirah. lain juga sekolah wae atau ujian segala. Leuheung euy sakola mah ujian kanjat niron. Ai hirup niron ka saha geura hese.
Tapi ya kasaha atuh nirona ya tong make ajeng di pikiran lah cek urang mah nya darek niron ge niron kasaha da kata tange ge sarua nya baroga ujianna masing-masing geus we kieu bibi malah cek urang mah mending ngitung kancing we tung kancing lamun teu sang singsong mana nu eusi mana nu kosong beres Tuh atunya lah pikiran-pikiran teuing mabehna we. nah eta gitu mantap lain naon bisa ngunculungkeun maneh ya guys Bi Yuk, Hai bibi 2 poe kaharep moal ka mana? moal kumaha Orang rek ka Bandung. Nya. Nitip imah. nya. Sok loba bangsat geuning cenah aya namanya. Terus omah teh eta nanti lamun hujan. Kenteng turun-turunkeun nya. Ajung, hati-hati di jalan. Sing salah nepi ka Tasik. Please bi. Pan orang teh ieu teh ti Ciamis arek ka Bandung. Nah ngadoakeun ngan saukur nepi ka Tasik ai bibi. Sing anggeus atuh ngeureunna nepi ka Bandung. Ai ti Tasik ka Bandungna urang rek kumaha? Yah, karep teuing eta mah. Boe bah. Dasar budak eumer. Naon dibi? Eta mah geus bolos dewe sakola. Yang dibejakeun ka mamah maneh. Please atuh bi ulah bi. Arek ieu bejakeun ieu. Ulah bi. Atuh jai kumaha dengan bolos wae. Cita-cita beheng jadi anak sukses pagawean bolos wae hayo. Ulah bejakeun atuh bi santai we kalem geura. Aja mandi ge geus make sabun colek ekonomi. Harga jeung mi sukses. Santai we bibi mah. Masa depan aja mah. Pokona mah ekonomi sukses bi. Santai-santai banget sia hurung. Balik gaya ya. Au. Ada ieu. Bi. Man, Bi. ya entar-entar ayeuna nih lawan batin ngejem duit sia ka bibi. Ya alus atuh bi. Berarti batur teh percayaeun bibi loba duit. Lah nya meni bosen. Enggak cenah dapur abi can ngebul bi nginjem cenah kitu. Cok aing parkir di duruk we dapur hayang ngebul mas lah ngebalelewa. Atuh kahuruan bi dapur. Ampun teuing bibi aing ieu. Bi, non bedana zaman baheula jeung zaman ayeuna lamun murag bulu panon. Cenah mun baheula mah arek mewek, tapi zaman ayeuna mah cenah kan pada seseorang teh teh jai. Salah atuh bi, lamun zaman ayeuna mah kurang pageuh lemna cenah bi. Tapi dah heueuh bige coplok bae ieu kumaha nya? Mun di Alteko grabi ajaran. Heueuh nya jai heueuh atuh ek bibi ah. Nya bi sugan we pageuh make eta mah. Aduh. Oke, Brad. Heula lah. Aing ream di mah oge. Orang pedah naon? Wajikan aing. Ayo we anjir ceramah ning ngungeng kana ceuli anjir. Atuh kali modal mimbar we atuh, Brad. Nya da keur jumaahan sia teh. Imane Adat sih area kudu kitu, Brad. Siga token listrik nih. Tadi pulang pangmelikeun pulsa hayu we ngak-ngek. Leheung anjir token listrik. Majikan aing mah jiga toke nya teh. Can aya golodog mah anjir can eureun ta ceramah. Di mah. Atuh kali dijual, Brad. Meureun leuwih ti 35 senti eta. Mahal sia. Banget sia hurung. Butuh kene aing ngejual. Ke saha anjir nyesel kolor aing. Majikan aing dijual mah anjing si ieu.